Bang Kipli ya aing keur di Sukabumi ya nya aing teu nyaho Sukabumi na di mana da biasa aing mah tukang keliling aing mah Kang Kipli nya untuk naon nya ya teh untuk naon teh jelema anu sok ngahujat ka PDD ku aing dihujat deui aing mah lain ngahujat aparat goblok aing mah ngahujatna jelema anu sok ngaharujat ka jelema anu keur digararawe goblok sakitu nya ti aing mah Kang Kipli ki ari ieu teh di mana aing poho deui ki euy Aing mah tetadanya wae itu tuh poplok pisan teh. Ieu mah Cigombong. anjing atuh ki ulah gede amek ka aing teh Aing si kedeung nanya, si kedeung nanya. Kumaha? nah aing mah Kang Kipli tah cek aing ge geus kolot gede amek anjing teh pokoknya mah kieu Kang Kipli bejakeun nya ka jelema urang khususna urang Jawa Barat lah ulah sok naon ngahujat ka Padedi gubernur teh ulah kararitu goblok gitu nya bejakeun kudu pake akhlak goblok lamun mararenena ngahujat aing mah pantes rek nyebut cia goblok ge nya da aing mah lain naon lah lain orang pemerintahan tapi mikir atuh goblok kitu-kitu ge eta teh gubernur Padedi teh bejakeun Kang Kipli ka urang Jawa Barat ulah sok ngararomong kos tai anjing gitu goblok teh lamun ka aing pantes bejakeun Mang Kipli lah aing mah tresep ka jelema kitu teh garoblok sia mah eta mah Eh, naon aing Mang Dedi mah bapak aing sama. Bapak aing oh gitu. ari aki geus ngopi acan Hitam. tah cek aing ge lamun jelema tara ngopi teh tah kawas aki-aki ieu aing nanya ge kuat popolotot goblok mata kudu ngararopi unggal isu ah bejakeun Kang Kipli aing mah sakitu teh aing mah lah